Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Allahu a'lamu bimuradi. Falamanasu maka samang-samangsa ninga ya umam kabeh taroku tegesa ninga ya umam madzukiru ing barang kang den pituturan ya umam kabeh ing mau'izu tegesa den urukan ya umam kabeh wa khuifu lan den pepeden ya umam kabeh bihi kalawan minal basa'i wadh-dharra'i yatanazzakin ba'sa kafakiran kasusahan wadh-dharra'i lan kamadaratan lan gering alam yata'izu maka orang narima kaurukan ya umam kabeh fatahna maka ngabuka insun agung bitakhfifi macane kalawan den entengkeun fatahna wa tasdilan den tasdidan fatahna alaihim ing atase umam kabeh abwaaba kulli syai'in pirang-pirang lawang saban-saban suwiji minan ni'ami saking pirang-pirang nikmat istidrajan lahum kena arah-arah nyungkul lahum kadue umam kabeh hatta malah-malah idza farihu tatkala bararungah ya umam kabeh bima utu kalawan barang kang den we ya umam kabeh farah batarin kalawan bunga olo-olo sombong akhadnahu makang nyiksa ingsun agumung ya umam bil azabi kalawan siksa bagtatan lek kaget bajatan tegesa lek kaget faidahu mublisun maka kaget umput tau ya umam iku mublisun kang putus asa kabeh aisun min kulli khair tegese kang pegat kang putus asa kabeh saking saban-saban kebecikan وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Wallahu a'lamu bimuradi. Faquti'a maka den bedol atau maka den pegatkeun dabirul qaumi opo akhire kaum alladzina zalamu yatane wong akeh kang pada zalim ya ladzina kabe ay akhiruhum tegese akhire kaum bi an istusilu kalawan yen taden rusak ya kaum kabe. Walhamdulillah lan utawi sakabeh puji ku tetep kadue Allah Rabbil alamin kang mangeranan sakabeh alam atawa alam kabeh ala nasr rusuli ngatase nulunganing pirang-pirang rasul atawa ngatase den tulungi pirang-pirang rasul wa ihlakil kafirin lan den rusak wong kang kafir kabeh. Ayat ieu terakhir nyaritakeun tentang kabangkawarahanana akhlak-akhlak kafirin. Biadabna akhlak kafirin, bloon tolol akhlak kafirin. Diajak ku Gusti Rasul ngimankeun Khaliq Allah jeung ngajak iman kadirina sebagai Rasul Allah nyana endahan teu percaya
lain sakadar terpercaya bahkan manehanana ngalelewe, lain sakadar ngalelewe tapi bahkan merangan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicontohan ku umat-umat nu baheula karitu horeng umat nu baheula lain kakara kuari Muhammad. Umat Kangjeng Nabi Musa ketika diajak ku Kangjeng Nabi Musa tetap inkar saeutik anu nuturkeun. Umat Kangjeng Nabi Isa sateu acan anjeun Muhammad sarua bahkan Kangjeng Nabi Isa na dek dibunuh. Jadi ulah kaget Muhammad sarua nu bara heula ge kitu bae tah mimiti ku Kangjeng Nabi diajak sasamara ngajak belah di jelas-jelasan fasda' bima tu'mar kabelah dieuna terus Kangjeng Nabi dakwah tetapi para kafirin anu ku Gusti Allah hatekna geus dicap boro-boro milu danan kumilu merangan dari Kangjeng sampai perang jeung Kangjeng. Lantaran tiba heulana kos kitu atuh terus datang ka kuari. Ulah kaget lamun tangkorak Yahudi terus-terusan menjajah umat-umat Islam. Satungtung urang kuari bae ge salilah hirup teu eureun-eureun urang ngadenge perang teh. Tereureun ngadenge perang geus mah Irak, kemudian ke Libya, kemudian baheula memehna Ethiopia terus teu eureun-eureun. Bahkan rencanana terus bae Amerika mah. Sebabnya nama jualan senjata kabelah dieuna tina awal jualan senjata lantaran geus ngarasa jadi raja di dunia, ieu terus kana agama. Bari geus mengarah ke agama. Entek sing hade, urang teh sing hade kuari mah geus kudu siap-siap. Ciku lagi geus kudu diturun-turunkeun ku aki-aki baheula teh naon buli-buli sagala nu garitu. Bangsa besi-besi nu baheula urut merangan Belanda teh kudu disiap-siapkeun deui ku ari teh lantaran ieu mah geus lah tinggal mencet doang ngejegur ngan beda cara perangna. Baheula mah perang teh bener-bener medan perang atuh kuari mah teu pugu jajana mah di luhur bahkan kapal tanpa awak. Perang teh ngan saukur kapal bae mamawa bom roket eueuh jelemaan di luhurna ditembak salah teu ditembak salapan ku urang. Urang paling nyingkir kapal. Paling urang markas-markas geus dibuat kuari di Indonesia direncanakeun markas. Non gitu ngaranna kitu prajurit tentara Amerika di jantung kota Jakarta. Cih, ulah dikira geus mengarah ya teh. Ya Allah, ya Rabb. Geus tinggalnya masang satelit, masang kieu. Mana Cikupa? So, oh iya, Citra ini. Mana Bojong? Iya. Mana Sepatan? Oh, iya. Cilongok ulah. Aduh. Lain lalagan teh kitu jasa. Kitu jasa karena aku hari. Kitu jasa. Masya Allah. Lantaran Kangjeng Nabi dakwah, Kangjeng Nabi ngajak, dilelewe ku kafir teh. Lain sakadar direrewe dijebian dianiaya Kangjeng Nabi teh. Nah ditegor kapan ku Gusti Allah teh tegoranana melalui baksa iwal borro paila dipailakeun teh lain sakadar sapail-pailana. Urang mangan sakadar jaritakeun ieu mah kejadian alam jadi paila model kieu tegoran ti Gusti Allah baik secara keseluruhan maupun perorangan. Padahal subur tapi saurang ieu kok jadi paila ditegor ku Gusti Allah. Kamari mah wah usaha teh curcor ti dieu ti ditu. Kok kuari mah jadi madarat jasa boro-boro boga kendaraan imah mewah dahar ge hese jasa ditegor ku Gusti Allah bil ba'sa. Ditegor ku Gusti Allah
melalui gempa, melalui angin beliun, melalui tsunami. Ditegur ku Gusti Allah, wadharra, penyakit gering baik keseluruhan maupun perorangan baheula mah urang mun ngadenge nu setruk kelas menteri, kelas pejabat, kelas gubernur, kelas bupati setruk teh kos sekarang itu kuari mah orok 2 bulan setruk. Mikiran naon tuh nyana? Kapan orok, kapan setruk mah itu tina pemikiran. Setruk mah tidak pemikiran. Lantaran teu mahi nu kudu dipikir anak-anak otakna modal setruk. Ya orok pikiran naon nyana? Apa pikiran bapakna sering naik deui? Jadi puyeng meureun nyana. Ieu tah orok setruk masyaallah karim. Saya geus caritakeunana. Tarolah nu geus boga pikiran mah nyana teh geus teu mahi budak wari lalajo tina TV, tina internet dan lain sebagainya kaayangna leuwih gede tibatan pelaksanaan anak bisa jadi tersetruk. Budak leutik ya lantaran teu mahi di otakna. Kahayangnya na terlalu bongsor, kayaan metetet. Ya otomatis kan setruk. Pantes sama ai orok. Orok setruk. Masya Allah. Ini bawa ke Imakola, kenapa ini mbah? Ini menurut dokter setruk. Setruk. Mikirin apa ya? Tahu dah. Pada dia bingung. Teguran ti Gusti Allah. Lain anak si mbak jeung si emas bae. Di Jakarta anak-anak pejabat nu setruk loba jasa, anak jelema gede setruk loba jasa, ulah dikira sebagai pengusaha besar mulus henteu loba panyakitan sarua bae. Teguran ti Gusti Allah. Secara umumna setruk, secara khusus-khususna ieu panyakit-panyakit nu lainna. Ieu geus ditegur itu ku Gusti Allah. Tah tetep bae ditegur kitu teh moal si keneh buang ka warah keneh. Kos diurang di Indonesia tegur ku tsunami saminggu jelema henteu ka diskotikna deres tak begitu tsunami Aceh neuleuh mayat ambalaya dipermasalahkeun cara mandi anana Gus Dur langsung nyarita di televisi secara nasional secara internasional darurat bereskeun geus nu ngomong kabeh 200.000 atuh bayangkeun dina waktu anu sarua. Da kumaha ngurusanana atuh. Mandianan aku mah digubiak bae geus atuh. Geus mending kubur bae geus. Darurat sanes sedengkeun ka ditu teh ka Medan teu bisa iwal ti tentara-tentara kendaraanana darurat. Kapalna teu bisa ka ditu teh hanya beberapa lah. Nah eta lah. Jadi nyata neuleuh eta teh hargaan asana mobil ketika mobil apung-apungan hargaan asana hotel jeung bangunan ketika rarubuh hargaan kabeh teh jelema leus bae dina hatena hargani wal hiji we nu boga harga mah Gusti nu nyieuna nyana para raeh berjamaah amal-amalna be nu dibawa teh mobil singgul limpang dan lain sebagainya saminggu jelema eueuh nu rekreasi Karang Bolong sepi kabeh. Wow, di Sukabumi tempat rekreasi sepi, Bandung, Lembang sepi kabeh. Bahkan iya Singapura ge sepi luar biasa. Dunia nyaho lesu kabeh. Hotel kabeh. Nah, diskotik naik klub kabeh sararapi. Barangnya saminggu deui, ekstasi deui. Ganja deui. Mabok deui dan lain sebagainya sampai ke Tegor deui Jogja bro sabaraha ieu nu paehna upahna teh 500 yo saeutik kumaha 200.000 je gempa deui Sukabumi sabaraha nu paehna aya beureun 20 mah saeutik tah mah bari mah geus teu jadi masalah paeh teh diukurna ku tsunami itu baheula 200.000 tuh saeutik naonan tah mah je kumaha mun kanyana tah eta teh gempa sautak saeutik tegoran ku Gusti Allah ti dieu angin tegor tetep bae ditegor ku kitu teh teu bisa